Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita ngukut tuyul. Ayeuna kantun bagian anu ka salapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Eka Irpin. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ning hilap di like di komennya nu saseur-seurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya. Upami mawasan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Carana mah gampil. Kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Biasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Atanapi deui dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng ngukut tuyul bagian anu ka salapana. Kumaha salajengna sorot cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung-dung, tes. Ayeuna urang tunda heula paguneman kiwarya jeung si Olil anu keur ditalek ngeunaan inguan saha sanyana si Olil. Ayeuna urang caritakeun heula lalampahan Jang Iman anu karek-rengse narima duit ladang ngajual cang. Sarengsena narima duit ti jalma anu meuli babawaanana. Jang Iman tuluy mula henteu sumarimpang heula. Sanajan kudu ngendong oge manehna teu panasaran sabab cau jeung hasil panen anu sejena dibeli rada mahal ku banda. Cenah hitung-hitung ngagantian waktu anu kapiceun alatan manehna dipelak sabab penting kudu meuli cau. Di satengahing perjalanan Jang Iman gawena ukur hulang jentul lantaran dina hatena aya kahariwang anu hese dikadalkeunna. Samalah mah manehna ngimpikeun Nyi Ina jeung barudakna dibawa ku hiji makhluk anu pikasieun. Duh, aya galagat naon atuh ieu teh? Impian teh matak muringkak bulu punduk, matak ngagibrik sawak-awak. Aya naon anu sabenerna ieu teh? Kitu gerentes hatena Jang Iman. Teu karasa mobil geus nepi ka hareupeun imahna Jang Iman. Reg mobil teh eureun. Cerut Jang Iman turun. Terus mayar jang supir anu tangtuna oge dileuwihan tina anu biasana. Sabab maturan manehna ngendong. Beres mere sewaan mobil, Jang Iman ngoloyong asup ka jero imah. Di jero imah kasampak Nyi Ina keur ngasakan dengan sangu di dapur. Nyai, Jang Iman nyalukan pamajikanna. Nyi
Nyi Ina ngurunyung rurusuhan. Ai, akang ngabejol. Cek Nyi Ina bari nampanan wadah duit anu diasongkeun ku salakina. Nyanyi, cik pangyankeun cik kopi. Asa jangar kieu sirah teh Nyi. Cek Jang Iman ngenta kopi ke pamajikanana. Nuhun Kang. Tapi kadek ulah dikoceknya. Nuhun mangga Kang. Nyi Ina ngoloyong ka dapur tuluy nyieun cik kopi. Dereg-deg karohangan tengah deui. Bari nanggeui cangkir anu eusina cik kopi kana pinggan. Songor eta cai teh diasongkeun. Dupi akang. Tadi wengi ngendong di dayeuh Kang. Cek Nyi Ina tumanya. Nya eta puguh tadi nama yang balik ti kamari mula Nyi. Ngan orok kaya si bos keur aya keperluan keluar kota. Sedengkeun cau ulah dikasahkeun deui cenah. Nya kapaksa we akang ngadon sare di imahna Nyi. Cek Jang Iman nyarita saujratna. Geus kitu mah Nyi Ina ngoloyong deui ka dapur lantaran keur barang asakan cenah bisi katutungan. Ragot cik kopi teh diuyuh. Laju Jang Iman yang saya kana kursi. Angin anu ngahiliwir asup jalan panto. Ngabalukarkeun Jang Iman berleukeuai laju ka sarean. Kawantu atuh satibrana di imah batur mindang lilirna mah nyawe. Kitu deui jeung Jang Iman keur peuting tadi teh gawena nyileuk bae teu bisa sare tibra. Atuh nalika balik ka imah langsung gueur we sare. Sok sanajan sarena ngan ukur dina kursi. Wanci kira-kira tabuh 2 Jang Iman kahudangkeun ku barudakna anu ngagabrugan tuluy nyiuman. Tayuh nama barudakna ngarasa sono sok sanajan teu amprok karek sapeting oge. Jang Iman hudang tuluy kacai si beungeut laju balik deui ka rohangan tengah. Nalika ngaliwatan lawang kamarna manehna ngareret kana imah-imahan anu dipake cicinga si Olil. Manehna ngarandeg tuluy asup ka jero kamar. Teu kebat rek nyampeurkeun barudakna. Tuluy tengah-tengok kana imah-imahan si Olil. Tetela subung si Olil henteu nyampak. Ai, nah kamana nya si Olil? Moal kitu di tukang mah keur ulin atawa keur apel gitu geuning eueuh. Cek Jang Iman tuluy ngoreleng ka tukangan imah terus ngilikan sugan si Olil keur ulin handapkeun tangkal asem. Beuh, nah kamana atuh maneh teh Olil? Geuning eueuh ulin teu bebejah heula ka aing geuning leuh. Jang Iman jadi ngahulang. Kelila belenyeng kahareupeunana sugan cenah keur ngarome lauk dina kolam anu aya di taman. Manuleh geus diteang ka hareup si Olil teu kapanggih. Sajongjonan Jang Iman ngahulang mikiran si Olil ka mana mangkatna. Dereg-deg Jang Iman lempang gancang ka jero imah tuluy ngagarawan Nyi Ina pamajikanana. Nyai, Nyi Ina. Cek Jang Iman tuluy diuk dina kursi. Nyi Ina ngurunyung nyampeurkeun. Aya naon Kang? Muni asara ruas ngagentraan teh tarik-tarik teuing Kang. Aya naon? Cek Nyi Ina melong ka salakina. Ari tadi atawa keur peuting aya semah teu ka dieu Nyi? Atawa saha wae anu unggah ka imah? Aya teu? Cek Jang Iman bari neuteup ka Nyi Ina pamajikanana. Perasaan mah teu aya anu nyemah. Saangkatna akang oge. Sok komo ti peuting mah. Ngaku naon kitu Kang? Aya naon? Cek Nyi Ina malik tumanya bari mencrong jadi penasaran. Henteu Nyi, nya nanyakeun we. Cek Jang Iman rada asa-asan imbalanana teh. Ih, mana witi aya naon? Ngantos atunya abdi bade masak heula itu cantreng Kang. Cek Nyi Ina tuluy ngaleos deui ninggalkeun Jang Iman anu antep ngahulang di tengah imah. Ai, nah kamana atuh si Olil teh nya? Pundung kitu tuluy balik ka si Ki Asep. Ah, tapi dasar teh nyieun pucuk tigirang aing mah ka si Olil teh. Beuh, kudu kumaha geus kieu. Piraku deui kudu nyusulan ka Ki Asep mah. Geus kabayang capena. Kudu mapai-mapai sampalan untuk bibir pasir mah.
jaba pausahaan teka cekal lah aing mah aya we masalah teh kamana atuh maneh olil kamana maneh cek Jang Iman gegerendengan sorangan keur anteng-anteng ngalamun kitu di luar imah aya nu uluk salam tuluy nyalukan Jang Iman sampurasun man atuh Jang Iman curing hak tuluy cengkat hudang laju ngagidi ketepas reket panto dibuka kasampak aya saurang aki-aki anu keur ngajegak hareupeun lawang panto anu tetela geuning eta aki-aki teh nyatana kiwarya aya aki tuh ngimpi naon kuring teh keur peuting tiasa kaunggahan ku aki yap kalebat ki cek Jang Iman tuluy sasalaman ka kiwarya mending nyarita kitu ari Jang Iman kabeneran we aki teh pasti kebon jeung nan geus lila teu pamrog jeung maneh katu si nyai teh Jang Iman cek kiwarya tuluy ngalacat unggah sanggeus ngabagiakeun tuluy Jang Iman ngitah sangkan kiwarya diuk dina kursi Jang Iman laju nyalukan pamajikanana sangkan mawakeun cai keur nyuguhan kiwarya geuning aki damang ki cek Nyi Ina bari nyodorkeun ci kopi so ngajak sasalaman ka kiwarya bangunna mah geus wanoheun ka kiwarya nyaju ieu aki damang hidup jeung barudak nyai cek kiwarya tumanya ka Nyi Ina saiki barudak alhamdulillah baramang sendayana oge punten nyaki sanes abdi culangung kami itu nuju masak teh acan reng si abdi teh ki dikatunulannya ki sok we aya progi maka Kang Iman ki cek Nyi Ina tuluy ngaleos deui ka dapur kieu sabenerna mah Jang Iman datangna aki ka dieu teh lain lantung tambulaku lunta tanpa sejah lain kabawa paling kucing tangtuna oge aya maksud jeung tujuan salianti silaturahmi oge aki teh aya tanyakeun ka si Sujang cek kiwarya muka carita nembrakeun pamaksudanana bade aya picaroseun naon atuh aki teh meni asa dari aki geuning ki aya naon ki cek Jang Iman nembalan tuluy malik tumanya kiwarya teu lila deui parabat manehna nyaritakeun kajadian anu tumiba ka urang lembur salila 3 taun lila timiti loba kajadian kalengitan duit tug nepi kajadian penting tadi manen hasil nyerek atawa newak si Olil dumadakan beungeut Jang Iman jadi sepapias kawas taya getihan ruas nu taya papadana sabab teu nyangka sacongo bukoge kening si Olil teh beunang kacerak ku kiwarya tah kitu bizan Jang Iman aki mah lain rek nuduh atawa mitnah ngan hayang ngakurkeun caritaan makhluk anu tadi beuting beunang ku aki sabab ari pikeun aki mah moal percaya kitu wae loba ngawadul pang-pangna masih kasebelan tuyul betakok teh Sujang jadi aki teh hayang masdikeun bener jemteuna eta teh kuputan Ujang atawa lain cek kiwarya mungkas caritana Jang Iman anu tita tadi ngan ukur ngeluk tungkul jika buuk menang mabuk tekecet-kecet barang sekecap-kecap aja telemek teh nyarek komo nepi ka nyempal caritaan kiwarya nempo Jang Iman ngadu ngeluk tungkul kok kiwarya nyarita deui cicingna Jang Iman ku aki dianggap nganyakeun karena sagala caritaan aki nu tadi daladina dengan kuna oge eta mah hak Jang Iman ngan sagala anu dipilampah dina kagorengan sanajan ditutupan sakumaha kerep jeung bunina oge teu we hiji mangsa mah bakal kanyawan bakal kaboleh keur Ujang kening aya paribasa sabuni-bunina nyumputkeun bangke
pasti bakal kabeng kenap kewajiban bikin agi ngageing Jang Iman ingetan Jang Iman ludeng sote dumewe geus aya kain dumewe asa geus kain sorangan lamun ninggang ka batur mah rek dipasrahkeun we katua kampung ku akit teh ngan kulantaran Jang Iman teh asa geus diaku dulu nyakit teh rek nanya we secara bener-bener ka Jang Iman cek Kiwariah nyarita panjang lebar ningali Jang Iman anu ngeluh Kiwariah teruskeun caritaanana deui Jang Iman sakumaha beratna coba anu dibandkeun ku Pangeran Gaura oh mah ulah rek bijieun aral Zubah lakonan we kalawan pinuh kaikhlasan ku jalan ikhtiar jeung tawakal atuh cenah lamun aya caritaan dijiji gigiran matak ngaraheudkeun kana hate ulah teuing dipake sulit hati malah kudu dijieun pamejut pikeun urang sangkan hirup leuwih soson-soson nyiar barokah jeung mangpaat apan cenah aya katerangan yen Gusti mah moal dibandkeun cocoba jeung panguji ka umatna di luar kemampuan umatna sorangan itu da sujah kudu yakin jeung kudu percaya da pangeran mah nguji lain rujiteun ngadoja lain ngewaeun tapi mutlak minangka ukuran sakumaha pageh urang nyekel ageman agama sasatna aturan Gusti malah agi lain teu nyaho Jang Iman geus tara jumahan komo salat 5 waktu mah nya geus tara Jang ieu gerak tobat beung-beung ora kene beung-beung can ligat deui geus tobat tuluy ngentah hampura ka mitohaman mumpung aya kene kasempatan kumalendang hirup di alam dunya anu ukur sakolepat bisi kaduhung salilana engke malujaan cek Kiwariah tuluy ngised diukna ngadeukeutan Jang Iman anu keur tunggu aki baris nembungkeun naon anu bakal tumiba ka Jang Iman lamun ieu pagawean terus dipilampah teureun-eureun pamugi we sing jadi eundeung jeung pangeling-eling keur Jang Iman sorangan cek Kiwariah tuluy ngusapuk Jang Iman 3 kali usapan nah atuh nalika sirahna geus diusap 3 kali dadak sakala Jang Iman tangga tapi panonna mah peureud semenit ti harita katingali awak Jang Iman ngadegeng leungeunna dihalangkeun kana beungeut jiga anu keur nakis atawa ngahalangan hiji hal mimiti kadenge sora nu kaluar tina bibir Jang Iman tuluy katingali tina sela-sela bibir panonna kaluar cimata ampun Pak panas ampun Pak panas astagfirullah Pak panas cek Jang Iman ceurik gagawuran Kiwari anu cicing gigireun Jang Iman Kiwariah anu keur cicing gigireun Jang Iman gancang ngusap deui buk Jang Iman 3 kali usapan juga mimiti kayaan Jang Iman nalika geus diusap ku Kiwariah 3 kali rada tenang cimata ngaberbei masan pipin dina kayaan panon mah peureum keneh tekung silillah nya Jang Iman beunta ret Jang Iman ngareret ka Kiwariah tuluy ngagabrug ngarangkul ka Kiwariah bari cerik bangun anu kanyerian meunggeus ujang meunggeus so geraniankeun dina hati hayang hirup bener hirup anu kawengku ku aturan agama jeung dari agama hirup anu teu ngalajur nafsu ngubar amarah sok geura ajam geura niat dina hate sanubari cek Kiwariah ngupahan Jang Iman kalawan alaunan Jang Iman ngalesotkeun rangkulan tina badan Kiwariah tuluy nyarita rada dumadeuda kadengen kedah kumaha atuh abdi teh ki cek Jang Iman tuluy nyusutan cimata apanan tadi geus diomongkeun ku aki sujang teh kudu tobat menta pangambura di Gusti
tapi Aki mah mual mamaksa ngan ukur ngelingan wungku ngan lamun si Sujang hayang ngeureunnan pagawean anu salaya dipilam Aki sadia pikeun bantuan anak Sujang ngan lamun teu bisa ngeureunna wayahna kadituna lamun Ujang cilaka Aki mah bisa kumaha mah bisa bantuan cek Waria tandes dina cumaritan ngabantosan masadaki kumaki cek Jang Iman tumanya bari netep kaki Waria ngabanduan ngalesotkeun si Boril lain perkara enteng lamun can cunduk kana waktu nama kencang nama bakal aya perlawanan di negara asal si Boril gitu dah Sujang nya eta si Boril teh tuyul meti cek Waria nyarita Nadaria gebek Jang Iman ngagebek ngadenge caritaan Ki Waria teh beungeutna jadi sepapias lantaran ngarasa sieun diri jeung kulawargana kumaona nya kumaha carana sangkan abdi leupas dina perjanjian anu geus meungkeut pageuh abdi sareng alam gaib ki Jang Iman tumanya bangun anu panasaran jadi maneh geus gilig bakal tobat rek ngalesotkeun si Boril tuyul meti Sujang cek Waria tumanya bari netep seukeut ka Jang Iman sumuhun ki cek Jang Iman ngajawabon syukuran urusan eta mah ku Aki urang geureuy gawean jeung dieu tiara sabab gorombolan si Boril di kerajaan tuyul Gunung Ngalimun pasti oge moal narima lamun baladna ku Aki dicerang pasti esekelerna jeung gununganana bakal malik nyerang ka Aki cek Waria ku tante kitu geuning ki Jang Iman beuki sepa beungeut tapi si Sujang mah ulah galider ulah zieun ulah riwang ulah oncewa sabab lamun mah niat tobat mah pitulungna Gusti moal welenang tayungan Sujang cek Waria ngahatean notifikasieun mah nyaeta pun bojo sareng barudak moal kumaha manawi ki cek Jang Iman tumanya nyamual aduh Sujang tanggung jawab Aki si Nyai jeung barudak mah tanggung jawab Aki nganrek balakawe Aki manya regepkeun dieu ku si Sujang sakuza guru pausahaan anu aya patalina jeung hasil ti si Boril mah goat gradual bagikeun kan wakna sesana kokolakeun ku Jang Iman pikeun nyieun kaadean minangka gagan di kalakuan Jang Iman salila ieu kamaranena cek Waria nyarita ngajelaskeun sajelas-jelasna ka Jang Iman iraha atuh ngawitian ki Jang Iman tumanya deui leuwih ganjang tangtuna bakal leuwih ade Sujang udah dingke-ngke ngadon jadi bangke cek Waria geus hasil pamaksudan jeung Jang Iman narimakeun kana laku lampahna tuluy nyanggupan Jang Iman rek tobatna Ki Waria amitan balik kitu we nya Jang Iman Aki pamit dieu rek balik heula itu ayam jangan diparabat sugan boga permen kojek ke si Boril karunya si Boril tuyul metik can yuzu zabebeding bisi pegang cek Waria Jang Iman ngaleos ka jero imah terus balik deui bari mikeun permen kojek sakela mani loba-loba deui ngadu sigana paragi ngoro si Borilnya keun belah keraki we sawarenya dake oge beuki bisi ayeuna naon mah ulah zieun maneh jeung si Nyai katut barudak ku Aki salawasna ditalingakeun di kajauhan moal jejel moal bojel kulit-kulitna acan barudak
nya macecel mal bocel kulit-kulit acan barudak dititipkeun kanu ngabandungan dongeng oge si Nyai jeung barudak mama komo si Nyai ngorakene mah anu manco ngabandungan di dongeng oge loba duren duda keren sing tenang tong bozolat ulah kaliwat sok laksana deui parentah Gusti nu 5 waktu eta hujan Jang Iman teu nembak ngan ukur-ukur unggul mangga jujang ditinggalkeun lah ku wakinya ceki Warya tuluy kaluar ti imah terus ngencring balik menuju ka lembur menuju ka imah maneh gancangna carita saminggu ti poe basa Ki Warya ulin ka imahna Jang Iman kayaan di lembur estutis celi herang mata reperapi kemari paloh jina atuh Ki Warya neruskeun hanca ngalaparena pare humana samala geus anggeus turta geus dibawa balik ka lembur hasilna oge tapi dina nalika keur kitu nah atuh ari ujug-ujug waktos kabujeng seueur wadia bala ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadaya ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.